Jangan lupa like, comment, subscribe. Molly Kreator. Kamari jemur segala jadi bebejan. Kumanya bebejan. Share tena maksudnya. Maka jeung menguruskan surat kawin urang. Saya tak tanya lamun urusan yang sabto surat teh kumaha. Surat teh. Di Surapto rek naon ngageruan? Rek naon mah Surapto ngageruan urang? Saya ka dieu rek nyamperkeun di dinya, rek ngomong serius nama saya teh. Mana butuh kene ka urang? Ya heeh, kan saya teh warga di dinya. Geus kuduna saya nyamperkeun di dinya rek ngurus surat-surat. Mana mah anger Surapto ngomong teh niji ga jalan tol. Lempeng sia mah nih titik komaan. Surat naon yang kalebe? Eueuh beak blangkona ge. Wah, biar aku beak. Terus lamun anu rek kawin kudu tahun hareup gitu. Nungguan belangkona aya. Gitu. Eueuh teh jangka maneh. Nyari jang batur nya loba we aya urang mah. Lah teh, nah didinya make jeung nguruskeun surat kawin urang. Didinya boga geuleuh naon ka urang. Hayangna naon didinya? Nya Sabtu ai ka hayang urang mah. Maneh pindah di warga urang itu. Nah, udah kadon ngariweuhkeun di dieu maneh mah. Maksud maneh naon? Hayangna naon maneh cungkul? Hari maneh naon gituan Sabtu? Maneh bener wani ka urang? Tuh ani. Gagu aja. Eta si Sabtu bener. Gan heueuh wani. Dasar sia tutup termos. Mun aing heueuh we sia mah. Siapa mah? Sugan teh saha sia? Teh abdi teh bade ka bumi. Rek naon maneh ka imah? Ka era sia. Kamari teu balik deui, karek sapoe. Duh, teh abdi teh bade ngajelaskeun. Rek ngajelaskeun naon? Danger nu salah mah. Neangan alasan teh tah. Asli teh kami mules. Cai di bumi sampai ka CF. Dugi dibersihan ku tisu. Jorok maneh mah cecewok ku tisu. Eta geus mandi can maneh? Atos atuh teh ayeuna mah tos bersih. Heuh sok sieun we maneh can mandi Syukur geus mandi mah. Arek naon ka imah? Pan geus dijelaskeun. Nya teh abdi teh hoyong damel deui. Hayang digawe deui maneh. Kamari ge urang can ngetes maneh. Jol narima wae. Bener maneh bisa baris berbaris? Teh eta mah gampang atuh. Bener maneh bisa? Teh atuh eta mah gampang makanan sehari-hari. Ayo milu ka imah. Urang tes di imahnya. Jeng. Si Jeng ka mana tuh? Iya teh. Sia mah ruas wae. Sak teh ngajaga teh. Jeng. Ayeuna urang rek ngetes maneh belah ditu. Sok ayeuna si kampus sempurna maneh kumaha? Siap teh. Pindah ka belah ditu, Jeng. Nah, baris. Nah, diajar di mana sih? Jeng, siap, Jeng. Siap, gerak. Hormat, gerak. Halus, Jeng. Tegak, gerak. Halus.
Bener yang mana? Kurang tuh sia-sia milih mana yang bisaan mana? Siapa yang ini yang? Hadap kiri, gerak. Hadap kanan, gerak. Kelayang Nah, yang salah ya yang. Hadap kiri, orang tekan itu di kenca berarti kadieu. Nah, haying mana mah ke kanan. Siap teh, latihan baris berbalik abdi mah di Amerika. Di Amerika. Nah, ira mana ke Amerika yang? Siap teh, kemarin nonton TV aya tentara baris berbaris abdi nurutan. Haying anak tuh yang, haying ninggali dulu TV mah. Sangat capruk pisan. Geus aya mana kieu? Jaga imah urang. Yuk, nuturkeun urang. Manehnya hayang nanti di tukang we terus mun urang di dieu maneh dihareup atuh Pan ngajaga. tah kitu yang atuh hayang di tukang wae teh ayeuna kieu yang urang rek sare yang tugas maneh ayeuna bisi aya nu ka imah rek sasaha wae bejakeun urang sibuk Siap teh, rokok kopi teh aya. sia mah yang karek gawe coba pamenta kela dagoanna Alhamdulillah, gaduh damel deui. Alhamdulillah. Wah, barudak Kurang tanya. Ain wawung teh ka Jupri. Brak, ayo. Udah, sok nonton Molly Kreator tara. Oh, alus. Tah, ayeuna urang rek nanya. Apal teh ieu saha? Apa ente? Emang tak apa? Nah, itu apa ka Jupri atlet? Barudak teh cara nonton meureun. Manya wah nu warawu ka Jupri atlet Nah, coba orang tanya ke bapak-bapak. Pak, ada yang harus. Hari bapak apa Jupri atlet? Teuing teu ningali. Nah, hasar watu warawu. Kunaon jelema di luas teos kae teh. Main bola gede namanya barudak teh. Kesana layangan jadi teu usum emang. Kami juga kan. Mereka mana Iya mang. Main bola ah. Nama layangan mesti usum atuh barudak lagi tinggal main bola ini. Sekali kula. Naon mang? Kieu rek nanya. Naon mang? Ah barudak dieu mah jeung bapana oge teu warawuhun ka ieu teh saha. Nah, teu apaleun kumaha mang? Aneh di dieu mah. Nanyakeun ka barudak kabeh. Gua nu apaleun. Ieu teh saha? Padahal geus lila di platnas Adi dinya apa tuh Jupri terkenalna saha? Apal atuh. Wah, pasti apal dinya mah atuh Apal atuh mang. An era mah duh nyebutkeunna puguh. Ah bae atuh era sagala sebutkeun Asli mang, tina naon? Moal atuh Puguh ya sebenarnya. Jupri kotok. Ai si leboy. Duh, euy, roda dihareup ieu teh. Bae lang lempang lah. Sebenarnya jangan recehan. Kredit. Si memang iwang aya gitu. Coba pilih lain nggak dia mah. Assalamualaikum. Kemana ya jelema ada? Ada deui.
Berat gitu ah. Ribu hai nama. Kadung aing masih udeng baheula. Jam sakicen bebenangan. Keringamen 200.000 geus di tangan waya gitu. Jawa ieu barang loba kene numpuk. Ribu pisan ieu si abang ah. Berat deh. Rongsok. Mang rongsok mang. Iya dieureum sia mah. Menyaing disebut rongsok. Sanes mang. Sanes nyebut mang ciga rongsok, tapi abi tuh rongsok. Semelier, beut kaset, tukang rongsok. Maki ieu jelema teh. Ya dijual mah. Hanya hari mana? Pelanggan pertama ya. Jual sabaraha ieu bang? Hanya rupa-rupa tuh. Rek nu ieu nu rek ieu beda-beda hargana. Bang ieu mah kabeh sabaraha bang? Hanya kabeh mah. Kira mana ieu rek cash da kredit ieu? Nya cash atuh mah atuh ieu mah. Kira atunya 500 7,5 1 juta. Baiklah 5 jutaan lah. Mama teuing bang. Ieu panggil 4 kilo berat lagi teh. Har, ari siarek dikumahakeun. Nah di kilo. Ya atuh bang di kilo. Da urang mah tukang rongsok atuh. Panggil 20.000 atuh payu naik ieu mah. Sia mah bener. Bener pisan sia mah. Darah abang naik ieu mah. Nyari edek we bang ieu mah bang atuh. Daripada payu. Mawadus cina sarua tukang kredit nih. Asa wau. Bang, mah kanu kredit, Bang. Jadi sidep kalkulator teh ayo. Heeh, Bang euy, nama geus eureun Bang euy. Kaharti. Hari ieu sabaraha Bang ieu Bang? Kakak ngobrol teh. Jadi meuli monya. Sok lah, gua abang dimurahkeun ieu. Can payu hiji-hiji acan keburu sore lah. Kira Bang anu ieu teh sabaraha Bang? Nah, ieu mah 1 juta lah. Oh. Ari nu ieu sabaraha Bang? Nu ieu mah gope. Ari nu ieu sabaraha ieu jadi Bang? 7,5 ieu mah. Oh, beda 100 ieu mah. Mulahan kana nu urang ieu mah. Ari jerek meuli, nanya hungkul teh tadi teh. Lain Bang. Urang keur ngabandingkeun harga, urang geus sarua tukang kredit Bang. Ieu mah bener. Kali itu nanya, kadi nanya, segala ditanya. Rek muji iman abang gitu. Nah Bang, kakak amak-amak kan. Urang menanyakeun hungkul. Bener siapa? Ini segala. Abang rungsing ya. Kakak amak-amak kan tukang kredit teh. Aduh, Mang, kaburut tunduh teh erek dijual mah itu. Lah, geus sore itu. Tapi mainnya di kilo atuh. Kira kemarin tuh, Mang. Kan orang tuang sokan, Mang. Payah nama di kilo atuh. Esuk lah bae di kilo lah. Tapi itu tong 20.000 teh aja. Geus, Mang, itu geus harga pangalusna itu. Lah, geun bae lah daripada dicarekan di si ayang. Geun bae lah. Tah gitu atuh tong haresi tadi teh. Sok-sok dikeun duit lah. Abang geus sore balik gitu. Nih, Bang, duitnya cing manfaatnya. Ah, boga barang aus sih, pamajikan piatol teh we. Bang, ayo kayak mulai barang aus deui bejalan ya. Lumayan. Boga modal 1,5 juta, datang 20.000. Baiklah. Ari modalna ka mana? Lah, kan bae lah. Penting aya batian 20.000. Si ayang teu beperewekan poe ieu ah. Ka mana jelema itu hiji-hiji aja. Gunung ngalewat. Panas kieu. Kebenaran si Udeng. Deng. Naon Mang?
Mana gawe cicing di luhur. Mau taraje? Da orang mama botol teu mau taraje. Si kehet ngadong ngaleos nya aing teh kepanasan. 4 jam itu. Aduh Gusti dipalas kieu ranyai. Bisa asup bae kuota na teh. Hah? Asih RT. Teh. Sanu gerowan. Jelema da. Hari mana karena udah taikan berjemur, jika bule wae. Teh. Turun teh. Nah hari mana turun weh? Aing makarege naik di RT teh. Seunahna wae. Si RT kadang ngaleos. Orang kayak degradasi. Kekurangan cahaya. Turun seunahna. Nyong saingan jadi RT teh hese. Tuh turun. Ya wae. Geus kena sarekan mah. Lumayan seger. Tapi si Mamang geus beres gawe teh. Tapi nah tarajena aya di tanggal jamu. Ada. Tanggal jamu mah. Aduh, yang menung di cuaca teh. Nah, ada suku sahanya. Ini masuk ke jalan mak Sepuang timur ini. Si Mang nih. Mang kok titibrak itu? Nasar di luhur. Cung mana mah tega cung. 5 jam paling tadi di luhur cung nggak turun. Mana ka malah wae cung. Kenapa tuh Mang tinggi luhur 5 jam? Tengah turun. Sok pamakeun taraje, itu surreal wae teh. Alah taraje cenah dibikeun. Tadi diinya mah po. Si kehet ieu pelakuna teh. Mang, kenaon? Nya kapanas soya ki di luhur. Si kehet kernaun. Tadi nginje Mang pau malikeun. Ayo Mang nya. Lah, poho tadi kopi jeung rokok can beja. Mang, tadi kopi jeung rokok nu saha? Lah kopi jeung rokok mah yang si Mamang keur gawe. Oh. Mang, nuhun nya. Tadi kurang dibawa. Ada Mang sila buah. Jeung jen cenah naonan. Baru udah tadi. Tolongan sama itu. Nggak usah. Kok dia ini nulungan malih. Sabatin. Nah, Mang ke mana? Rek balik. Lain kan itu. Gitu sih Mang, makan. Padahal orang mah ternyata jahilan. Liur. Si abang minggu kamari 5 poe teu balik-balik. Ayeuna geus 2 poe teu balik keneh. Kumahanya pemikiranna cenah eta si abang? Ya gening si ayang Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Abang, ka mana wae? Kebiasaan tar balik-balik teh. Tong amak-amakan wae tuh yang. Tenang. Abang geus mawa hasilan ayeuna. Hasil tinu naon? Gitar teu mawa. Emang usaha naon ayeuna? Yang tong amak-amakan. Abang teh ingin modal di koperasi. Abang dipakai usaha.
Tah kitu atuh kudu aya kadaek, nanaon teh kudu aya kemajuan. Yang datang salah kita atuh sok ngopina, sok opieuna. Si abang semua duit ayeuna mah. Nya kela tuh bang, bade ngadambal kopi ayeuna. Hanya ayeuna atuh yang nya isu. Nya kela tuh bang, urang nyieun heula nya. Alah, nikmat ke hirup abang. Ieu tuh bang ya kopina. Alah, Sekantenan ya abi ngadamel opieuna na. alah, alhamdulillah ada. Yang favorit abang unggul atuh ya mah. Tapi Bang, bade sakantana sareng dipencetan. alah kebenaran atuh gitu. Alah, nikmat ke hirup. Nya atuh ari aya penghasilan mah semangat abi oge. Mana atuh bang? Urang balanja ka warung. Kira atuh yang ngopi ge can beres kalem atuh. Nya tuh kan abang bari ngopi, abi ka warung. Jadi engke langsung tuang. Si ayang mah anu duitin di hejo Bang teu salah. Modal kopi jeung bala-bala geus 15.000-an. Mah keur naon ieu? Eyang segitu ge duit ya. Aya keneh meureun dinu saku, cing kaluarkeun kabeh. Eueuh deh yang segitu-gituna. Tadina 20.000. Gua abang beli rokok jeung kopi di warung. Ari ieu duit naon? Maknya usaha ngasak ieu hasilna. Eyang kieu abang teh ngeunyeun duit ke koperasi keur modal 1,5 juta. Gua abang dikreditkeun kanu barang. Isuk-isuk di imah kaina abang eueuh nu nyaut-nyaut aja. Untung aja tukang rongsok. Gua abang teh kilo daripada engke aya ngamuk gede. Jadi barang-barang anu dikreditkeun ke di kilo ke rongsok. Nya ku abang di kilo ke tukang rongsok. Tah ieu teh batina. Ngan abang lieur teh. Jadi modalna ka mana? Lieur abang mah. Bener lieur abang mah. Eta yang nu jadi masalah nih. Abang lieur modalna ka mana ieu teh? Nya heueuh atuh ari di kilo mah. Teu datang modal-modalna aca. Nu puguh mah abang ngadon ninggalkeun hutang. Geus lieur ayeuna mah. Tibatan boga hasil mah ngadon tambah lieur. Juga itu init deui we. Gila tuh yang saya lupa we. Geus Tuh ngopi-ngopi juga itu Bener ya mah. Si Udeng ya mah. Si Udeng biang kerokna ya mah. Si Udeng rek naon enggak dia. Bener ya Udeng mah. Berkaira bisa. Geus ngarusak rumah tangga abang. Rek naon wa maneh ka dia? Bang, orang turut berduka. Ari sia sanu maut. Bang, bieu udang ningali abang pasea jeung pamajikan. Udang turut berduka cita. Bener maneh mah. Ngalele abang ke terus. Mau puas bosan-bosan ka abang. Udang mah teu tega ningali abang pasea wae jeung pamajikan gara-gara duit. Gara-gara maneh wah. Gua geus ngarebut lahan ngamen abang. Terus maneh rek naon ka dieu? Justru eta bang, urang ka dieu teh asa ka hutang budian ku abang. Disaprak gajar do re mi. Alhamdulillah teh bisa-bisa. Tapi ngamen mah alhamdulillah lancar. Ya ayeuna rek naon maneh ka dieu? Ngadon curhat mah abang tambah pusing ngadengeun aja. Deung maneh loba duit teh wah. Hasil ngagarung maneh wah. Iya bang, hasil ngamen. Tadi menang nukeran ka POM. Rek pamer ka abang. Oh iya bang, hasil ngamen sok we ieu bawa ku abang. Nu 50 na ku Udeng. Naon wah? Maneh mere ka abang ya? Sok bawa bang. Eta nu 50 na kurang rek dibawa. Aslina ieu wah. Henteu keur ngeprank ieu wah. Lalu kamera ieu teh. Asli bang, kan eta nu 50 na kadiekeun. Ya aslina ger abang ieu wah. Bang, nanya wae. Wah, terharu abang mah aslina. Lamun usaha abang jerik ya aslina ya. Ya ampura we wah. Selama iya abang geus nilai goreng ka uah.
Bang, pura orang oke bisa meresa gitu. Ya alhamdulillah, geus leuwih teh cukup ieu mah. Nuhun pisan. Naon mana ieu ah? Iya bisi loba jelema. Naon teh ah? Hera Bang mah. Hampura we Bang. Ieu urang berpelukan teh tandana friend. Geus lah hera ieu bisi loba jelema ah. Geus ah. Bang, hampura. Geus dihampura ku Bang, geus loba jelema hera ah. Heula nuhun pisan wa. Wa geus nulungan Abang. Nuhun pisan wa. Tuh Bang, urang dek ngamen deui. Ari mana ngamen di mah urang? Wah, ieu mah Abang. Oh. Teh mana teh kopi teh? Tundo yo. Si RT ka mananya? Diketrok-ketrok dihareupeun imana eueuh. Marukana Jupri rek menta sangu meureun. Rek menta tanda tangan da ieu mah. Tukangan imahna aya kitu? Coba nah ke tukangan imahna. Ari eta saha deui? Sateu wau. Beureum deh sisi panto. Bae ah. Langsung we ketrok ah. Kak. Reka mana? Lapor heula tuh. Ari asa. Namun kudu lapor. Beda ka RT warga ieu. Iya, pengawal RT. Si RT dikawal juga teroris wae. Aya naon? Mawa surat, rek minta sumbangan. Sanes. Ieu bere nyuhunkeun tanda tangan ka RT. Aya RT na. Kadieu kedua suratna. RT na sibuk. Isuk we lah. Abi periogina ayeuna itu diantosan si Uwa. Kadieu kan. Isuk we kadieuna. Tuh. Betul. Naon kalau Kang ngusir? Geus edit. Ganggu sarewa ya. Benar si RT. Bahkan dekat daek nguruskan surat kawin urang. Kali-kali butuh beri pelajaran si RT. Man, carana. Di sini senang, di sana senang, mana-mana hatiku senang. Ding. Di sini senang, di sana senang, mana-mana hatiku senang. Kadieu. Di sini senang, di Ding. naon tuh Mas? Urang teh keur nangan duit. Jangan duit naon. Hayang duit gede maneh. Urang boga loh, Pak. Naon tuh Mas, duit gede-gede teuing. Yang gede mah hese di sakuan. Lain bentukna nu gede, tapi nominalna nu gede. Hayang maneh, nalin 1.000 2.000 jutaan. Aduh. Sayang tuh Mas, duit mah. Komo mun loba mah. Nah, ada mun gitu mah. Tapi orang buka pegawaian, mun maneh hayang duit loba mah. Mas, mending dia diuk ngomongkeun duit mah geunaan kene bari diuk. Nah, jadi maneh nu ngatur ieu teh. Pegawaian naon Mas? Orang buka pegawaian keur maneh. Urang aya kaambek. Kasih RT. Pina aku urang rek kawin siga nu teu meunang. Maneh daek mun urang dititah ninggalan si RT. Bingung Mas tapi dah butuh. Duitna sabaraha Mas? Mana yang nasabaraha? Kurang dibayar 2 juta aya. Embung Mas. 2 juta embung. 3 juta. Embung. 5 juta eudeuh. Embung ah. Lah mana yang nasabaraha pira ninggalan si RT. Hayang nasabaraha. 200.000 Mas. Dasar jelema lieu. Tawaran 5 juta, kadang hayang 200.000. Aduh. Deal ya, 200.000. Pokoknya mun geus beres ninggalan si RT, datang ke orangnya, dikesan kurang langsung duitnya 200.000. Lah, kenaon ieu? Keur ngamen Mas, urang mah dek menang duit. Wah gelo, jelema pengerti tangamen. Jeung naon ieu teh di botol.
Si Mas tetang nenggelan si RT. Sorangan matawan. Ngajak si Acung we ya mah. Kenaon Cung? Apa sudah ngundak mata kopi? Naon deng mah? Iya Cung, orang teh pe bisniseun jeung maneh teh. Lamun picuanan, ayo resep ke arti ieu mah. Ayo atuh ayeuna, tapi mau sarung 2. Jangan mau sarung. Pokokna mah mawa sarung we 2, urang katen si RT. Lah, pogo si udeng mah. Ini tuh. Muntah heula ka hareup ieu mah teh. Aja mah Oh, Cung eta dulur urang gawe di si RT. Mantak lagi maneh ayeuna teh heula. ngajak orang. Kan mana ya? Ngajak mimiti lagi. Sok heula Cung. Cung. Mana heula? Wayana we Cung. Da urang teu pugu atuh. Mana nih? Mana Cung? Mana heula? Mana Cung? Mana heula? Itu sah. Asal dicurigakan. Mana nih? Kenaon maneh? Tuh, kepanggih sih ya. Cung, kudu kabur ya mah era lamun kapanggih mah Cung. Lompat ke mana? Tong kabur. Kabur. Ke sekolah tuh capek euy. Muan. Daguan capek Cung capek Mau cara ya bang mau dihadapi Mana mah teh nyawa si Iyeng Cung. Si Iyeng mah jago silat. Wah ya deng, itu sian orang mah. Orang jago jumba. Si Acung mah di bacaan teh teu percaya. Urang mah mending balik Manehna hajeng kabur. Malingnya. Kalem deng, mungkin mah kurang. Kurang ada si RT. Deng, bantuan deng. Lah, udah kemana? Rek naon dengan si RT? Hadapi urang heula. Si udang ini kurang sewani. Ya mah, kurang kudu apa gelo Sok wani ka urang jago pencet. Tadi mana kena? Sekedap? Ayo ngorolan. Naon? Tadi apa? Sekedap bang. Mau jadi gelutna? Jadi kia siapa teh? Kamari teh. Bawa keler hiji, bawa baju hiji, bawa sarung hiji. Nah kieu Jadi gitu bang. Siapa teh bang? Kalau puan teh, itu benar. ieu jalma sigana teu cager. Mang, gitu siapa teh kalau puan teh, itu benar. Teu bener, teu cager jalma teh. Mang, kemana? Kali ke di baju rusak gitu. Kamu di baju rusak gitu. Si udeng kemana? Kepren bener udeng mah Lila si Acung teh bawa beak di tenggelan ku si Iyeng. Cung, geus balik maneh. Si kehet. Karena mana-mana ngopi we di dieu, aing di ditu sorangan. Cung, eta maneh garamap kitu. Geus tenggelan maneh. Garamap nane maneh. Urang tadi menang. Eta geneng barare beungeut. Ieu mah ti ditu na kehet. Oh, dia kumaha jeung si Iyeng. Nah, tik saja ku pencak. Eleh kurang mah. Bener Cung, maneh hebat. Kurang teh atuh.
percuma ngasih 3 Garut sabuk hitam. Wah, mantap ilmu teh lah. Anggar mana mah? Bos les wae ah.